Iya. Dapat samuk malam ini nih, alhamdulillah. Kumpulkeun pokoknya mah kumpulkeun. Geus kumpul urang bikeun. Kasiwuran. Astagfirullah. Si Adel. Geus kumpul pakai mayar huting. Nya bios da abi mah sabar. Juli Sinden bisa masuk kusir kerete sore ya sore di tempat aku sopian lupa dari yes ku tapel kudeng lompat narjaka gunung haji kantul anu bagus maksud nare melipadi Mama Satria melinadi Bapak Tani Pak Yu disebor ku air mansur pada di jurik sinden atawa ku banyu biru Pak Kadus Dedi bontot tuh bayar si bontot si Yuni tuluy bayar meuli si Yuni aduh si bontot dalos bentul makadus dedi anu bager menyium karang di sengok tetinggal ada si Yuni si Yuni ikomes atuh lobana oh pada hajat 39 alhamdulillah tapi wak aragana ngerti kanem pada di jurik sinden nu pada hajat dibeketku nya pada hajatnya upetama PHP nya ada di jurik sinden anu bager saya deui kurang naon sing dicayana dina yana si gudang ajari garam dingkop ya ditumpahkan aku sopian ditumpahkan ku abi nyelennya ditarik punya petapel kuda ada di jurik sinden anu bagus neka gunung maksud nare melipati melina di bawatan alah ada di jurik sinden anu bade hajat disayang deui tuluy meuli pada hajatnya talos betul pada di jurik sindennya pada ketika hajatnya lo singkong pada di jurik sindennya tuh cak abiknya lagi hajatnya aya lurah Simon Indo Barat anu bade hajat cium deh cium araganan ngetiga ngajen urang mah asal hidup duit urang mah dibungkusku petapang aya Simon Indo Barat anu bade naon kuyah nasi janggarem sekali itu bener ieu sekali itu tuh naon pek luruskeun ngeureum luruskeun lanang sejati oh pek lanang sejati cenah nya apa dedi rek pada hajatnya nya udah dong kebayang duduk kenang ganteng kelingan duduk saking kasep kasep dong iya dong aya lurah Simon Indo Barat anu bade hajat kapayuna saha aya haji kantul corela gagah dong anu mana singkil dunungan
Bapak Haji kayak Kantul orang Jorelat gampang namun Bapak Ketua Garda Pasundan zaman iki Cikarang Pusat ladang sejati Bapak naon deh Haji Kantul Jorelat anu bager lan disayang deui Bapak naon deh poho deui deh jujur iya setia mana we Bapak Haji welas asih aduh ibarat dewa sampean dewa asmara Bapak Haji Kantul di Samsu iya Bagus, di Samsu Biru. rokok keretek ditupakan ku adin kekeh romana Pak Haji Kantul kisah masuk kusir keretik ditumpahkan sambat mak kusupian Haji Kantul Jorelat anu bager Ketua Garda Pasundan Ketua Garda Pasundan anu mana lompat nanaja ka gunung sunareng melipadi Bapak Haji lenani petani Bapak Haji Pak Haji Kantul deui anu bager Bapak Haji tuluy meuli dalos betul tua toel wae kus kabogo tinggalin singkong lompana 39 hargana kan 36 bejakeun ti hamba Allah dibengkot ku petambang Haji Kantul Jorelat Ketua Garda Pasundan anu bager Bapak Haji Kantul sayang alah pakai sayang sayang sing aja dina kentul yuk itu kom uyang nasi gudang garam yuk kemudian kusir keretik Haji Kantul Jorelat anu bager deui sayang kade leur sak winge leur keula peperen heula yo maksudna re plung buang malipadi Bapak Haji Kantul Bapak ketua Haji Kantul Ketua Garda Pasundan Bapak Haji deui mana wew 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 anjir saya deui Bapak Haji Kantul Ketua Garda Pasundan anu bager bener je mana kamana cakingnya tuluy bae balas betul tata tinggalan singkong lobana 39 hargana kan 36 dibungkus ku petembang agak habis ya wow nuhun Bapak Haji Kantul ayo wah 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 aku kakau abdi kapal Pak Haji Kantul bawa ya bogohana deui Icang apa lurah pepet 88 aja jauh abdi dosen Icang nuhun putus deui Cicau putus deui Abasir pegat menang 88 Cicau bisa disebutkan udah pohon deui urang Akadus C88 aja jauh anu bager nya ieu mah mana deui aya lurah Simon dina barang anu umpana Arapli 88 cinta Arapli tong dipanggil ahe kawulina Bapak Kadus apa lurah pepet Kadus Dedi. 88 aja jauh deui Presiden mana Bupati Hajat deui boleh anu bager dit sayang Pak Kadus Dedi Juri Sinden nu bade hajat tapi Pak Kadus oma Dedi Juri Sinden Abijaya Kadus Dedi anu bager Lapan
dapan Cicau Asakre aya Lurah Simon Indo Barat anu bade hajat ayo wacai Mayuna Tawasakre Bos saji ajab muslimah Asakre komo lamun Cicau apel dina Asakre lapan malam minggu Asakre lapan Akadus ces lapan Cicau deui Asakre lapan Cicau Asakre anu umana Api Jai Akadus Dedi lapan Cicau mana Api Jai baca Akadus Dedi jurik sinden anu bade hajat Akadus Dedi anu bager Api Jai sayang Cicau anu bager Api Jai Akadus Dedi lapan jurik sinden anu bade hajat anu mana Bapak Lurah pepet lapan Cicau komo lamun apel dina Asakre lapan Cicau malam minggu Bapak Sagle Akadus lapan Dedi Cicau ngerti Bapak Sagle Akadus Dedi jurik sinden anu bade hajat apayuna Akadus Ces ya Bapak Lurah pepet mana deui ada tauntung Pak Lurah pepet Akadus Dedi ada jurik tauntung sinden anu bade hajat oh bager Bapak Kadus Ces aturana deui Asakre lapan Cicau coba deh hajat sayang deui bapak-bapak ini tidak mau hajat bapak-bapak ini Tawisu. tidak mau oh Abang Pijay dapat Abang Pijay dapat Abang Pijay nambah lagi Sangka jantana sauyuna mancer beres well manci Karapikan BKFJ keamongan Mamanci BKFJ Ngoluyung sabilulungan Mamanci Kapal orang BKFJ pepe Mamanci Karapikan BKFJ keamongan 2000 sekaresek cakaresek Ngoluyung Manci BKFJ hiji dua pamanjer Manci BKFJ Wakil Dedi juring sinden nobade hajat Pak Wakil Dedi juring sinden nobade hajat Sukamahi Pak Wakil Dedi Abang Botak Bapak Ratna Bapak Wajat Bebene anu apa Ratna BPD apa Ratna Bang Botak Bapak Hajat apa Ratna Pasar apa Ratna Pasar apa Ratna Cimahi apa Ratna Cimahi apa Ratna Abang Botak Cimahi apa Ratna ayeuna apa Ratna Lurah pepet mata kene sagalana Asakre api jaya lapan Cicau Akadus Ces dibayar sayang Lurah pepet deui Wakil Lidin sepuh sang ada sok mawa karep sorangan Bang Boncel Bang Ketua sepuh sang Abang Boncel kajihan loba pisan pamentangan Akadus Ces du bebene anu ayeuna Lurah pepet mata kene sagalana Abang RT Lurah Simon Indo Barat tumare aja Bapak bos aja bos limbang dibayar sayang Bang RT itu Sukamahi bebene anu Bang RT Sukamahi mata kene itu mun kerbau mata kene kebageran Panjer Lurah PP dibayar sayang
Resepu saya ada tenang sok mawa karep sorangan Bapak bos aja resepu saya ada tenang mon gajihan loba pisang pameran tanah apa naratna du bebene anu ayeuna aji kantul mata krena sagala Aji Kantul Corelat Ketua Garda Pasona Cikarang Pusat dibayar sayang Resepu saya ada sok mawa karep sorangan bos aji ajam resepu saya ada mun gajihan loba pisang pamer tanah paura pepet Bapak ade tu bebene anu ayeuna alura Simon dibayar sayang bos aji ajam anu mana Aji Kantul Corelat sayang cinta kuring kamanehna masih anggang anu baheula masalira kuring cinta paura pepe muarek aya gantosna asih urang anu beda serangan api deui cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula asalira kuring cinta muarek aya gantosna asih urang salamina paura pepet deui aduh ya hati emot main kasalira debele kabayang-bayang duh susah nyalapna sesarangan aura pepet deui saklip bari ukur lahir tengah binuku kemana monan nyorang jalan kabacaan dalah di kumangan paura pepe asa ulang anu beda cinta kuring nu ayeuna masih kawas anu baheula asalira kuring cinta muarek aya gantosna asih urang anu beda cinta kuring nu ayeuna masih kawas palura pempet anu baheula asalira kuring cinta muarek aya gantosna Aji Kantul asih urang salamina APJ 88 Cicau aduh kang ya hati emot baik kasalira boleh kabayang-bayang duh susah kelapna alura pepet 88 Cicau saklipman rendengan bari ukur na yang pangan binuku keman ngadepan nyorang jalan kabacaan dalah di kumangan asih urang anu beda alura pepet Aji Kantul Corelat anu bageus Aji Kantul deui bogoh-bogoh ka saha bogoh ka urang mana gerak pangan bisul kaduhung ayeuna alura pepet sayang Pamanjer pilih nu mana Abejai pilih nu kumaha Pamanjer
Alura pepet deui percaya kana janjina Haji Kantul kita percaya api jeng karena jodoh Alura pepet deui lamonnya jodoh lamonnya hayang balik moya no nyoba misalkan lamonnya jodoh lamonnya hayang balik moya no nyoba misalkan percaya janjina Aura Pepe kita percaya karena jodoh Aura Pepe tanah bagus bogoh kasaha Bekasi Anona alus irung alus bibir alus di tempat diharap dikikir meni mulus ngalahan jakal api jai bareng kelakuan si setan kulta ganti jalu api jai lapan api jai nah aku naon api jai lapan nah aku naon nugelis loba nu bangun tiga nama rasa asaing ada rupa api jai lapan anu mana untungna jadi cilaka pada dijuring sindang kulit kelir koneng cangka jauh tuntula bodas tepung tariku diwira bareng-bareng gawer hayam coklat kopi susu alah atuh pati mumurah apa lura pepet anu bager api jai lapan luman lade nah aku naon nu gelis loba nu bangun nah aku naon nu bangor loba nu si kenang ngerasa asaing ada rupa bisa payu rasa saha tuntunglah jadi cilak gelang sipatu gelang sirang marilah pulang bersama-sama kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi selesai Hampura jadi aya orok dua pisan ya aduh hampuranya karekan-rekan sadayana hampura ya gelang sok ya, hampura kasadayana hampura sebab ya aya orok aduh di kamari trekan hees aduh karunya hampura atur nuhun Bapak Haji Bandi di duet Jaipong di sim kuring saring ringan sejamit mundur amit bungkus